60% anak muda dari responden yang ngejawab dia merasa lelah karena tekanan untuk sukses. Nasarudin Hija ai mana eta tadi kunaon ciga nu neangan barang puguh aing teh cenah keur neangan jarum di mana kitu leungitna di jero di kamar nah di teanganna di dieu sia mah cenah bego cik Nasarudin Hija maneh nu bego gua di kamar aing mah poe Lamun bertumpu terus pada non kana teh sabar dan untuk ieu mah beramal, abi teh bisa apa gitu tah. nya ayeuna nyiptakeun jalma hiji alat anu ngaranna artificial intelligence teh ai teh aja ngawakilan mikir sehingga jalma mikir sehingga aing teu kudu mikir. Makin malam makin dalam. Sayong Sorabi teh Pak. Sorabi di mana Pak? Yang kayak canak Paderi bieu geuning. Ada. Kayak di mana ya Pak? Ieu teh Surabi di pertigaan Maleber. Maleber. Didinya nu meh belokan ka sadananya ka dinya aya tukang Surabi di dinya. Pelanggaran abi eta. Jadi teh mangkat ke bumi, uih ka bumi gitu. Besar heula Surabi. Sawarehna di simpen di bumi kanggo putra. Sawarehna dicenah ka dieu. Surabi di dinya memang rada raos khususna eta tah sambel tempe. Ya. Sambal tempe nah jadi biasanya mun nuang Surabi teh dicocol karena sambal tempe eta khas di sanes mah sambalna sambal tolenjeng ieu mah sambal tempe. Sambal tempe. Cobian. Tah aing ngadamel Surabi kan beda sareng ngadamel gorengan. Paras. Aing ngadamel gorengan mah sakatel teh tiasa ngadamel dugi ka 20 na kumaha ageungna diameter eta katel. Surabi kan hiji-hiji ngadamelna teh. Saloyang. Betak pesen nembe teh pesen 20 siki berarti 10 pasang. Lumayan rada lami. Berarti rame nya Pak eta. Rame ke rumah antri ngadamelna kan hiji-hiji. Ditinggali teh tungkuna aya sekitar 3 dugi ka 4 lah kirang langkung. Sambil ngantosan Surabi aya pak celetuk obrolan di warung Surabi bieu teh salah satu pelanggan. Ayeuna teh saur anjeunna seueur katingali jalmi gelo lalu lalang payuneun eta warung. Gitu kan ai biasanya ai jalmi gelo mah sok mapah-mapahan. Ya, matak abi tepurun gelo ge. Korea melempangna. Lelempangan wae unggal poe teh. Ayeuna eta teh nya. Ayeuna anjeunna teh naha nya cenah. Ayeuna mah asa sering pisan nempuh jalma gelo cenah kitu. Ai cek abi teh. Padahal teu keur usum politik. Biasana mah Beres pemilu 2 bulan santos pemilu teh wajar seueur jalmi gelo. Ayeuna makan teh keur teu usum bukan tahun politik lah teh ayeuna mah. Abi ge rada heran ieu kunaon ieu seueur jalmi gelo di Ciamis teh gitu. Teu kawaler ieu lah kalah ka ngobrol ka ditu ka dieu we da di warung mah obrolan teh segala rupi. Tapi laras Pak abi ge ningali dina berita gitu dina IG aya liwat bahkan di non pasien ODGJ di RSUD Kawali meningkat jumlahna aya 148 orang jeung deui dina data rata-ratana usia produktif gitu. Usia produktif teh Antara sekitar umur 40, 30 gitu tah 20. Jadi masih usia biasa janggawe gitu produktif. Bahkan dina eta penyebabna teh rumah tangga jeung ekonomi kebanyakan
sanes politik. sanes politik Di mana wae? di daerah Kawali dan aya di data hiji deui di Kecamatan Cipaku jumlahnya 102 orang gitu. Berarti eta hampir kebanyakan orang Cipaku merenya. Di Cipaku teh abi baturan. Saha Pak Ujan kira asup tuh nya. ruka tah eta kudu dicek. Seueur Rencanaan Heeh. terus saat itu Pak Ujan Pak Ujan. lebet teh kana data eta kan dina berita meureun aya namian atau napi cukup jumlah wungkul tadi. jumlah unggul Oh, tapi jumlah siga nama data nama aya di lamun di non di rumah sakit mah tercatat sama nama nanya Nya, siga nama eta lamun 100 seberapa persen di Cipaku na eta iya. Iya kan nembe wilayah Kawali meureun mewakili Ciamis. ya Yang tadi Cipaku mewakili salah satu kecamatan anu aya di Ciamis. Ya lamun sa Indonesia ODGJ seberapa teuing eta jumlahna? Sakecamatan we ge 102 tadi teh nya. 100 nya 102 102. Abi ningali ya Pak data di Inggris nih. Usia produktif antara 18 sampai 24 tahun. Iya ya penelitiannya. Nu responden teh eta antara umur 18 sampai 24 tahun dengan 4.000 responden. 4.000 lebih lah. 4 ribuan. Eta mah langkung dispesifikkeun Pak. Di kategori itu. Genep 10% anak muda dari responden nu ngajawab saura teh. Dia merasa lelah karena tekanan untuk sukses. Jadi aset teu kahandle ieu teh. Jadi kan ai kapungkur mah lamun hoyong sukses teh rumusna kerja. Hmm. Kadiekeun rada dibelokeun ning ku barudak ngora. Kerja tipes. Ayeuna aya deui Kerja gel. kerja gelo. Jadi nu pintu kana sukses. Kalah KRSU Kawali. Sukses dugi kadinya sukses. Aduh. masuk data bener Tambah anyar bos. Kan ngobrolkeun tadinya. Meureunnan ari gelo teh tingkatanana benten-benten merenya. Ti mimiti pusing kadar anu tingkatan sekian. Dugi ka puyeng meureunnan. Dugi ka stres. gejala-gejalana merenya Dugi ka depresi, duka tak galau duka aya di tingkatan nu mana nya. Galau eta. Nah, kemudian tepikeun lah ke puncak terakhirna anu ngaranna gelo. Anu jadi pertarusan abi gelo ieu teh apakah seperti tadinya dipengaruhi ku faktor luar, nah ku keluarga atau napi kondisi ekonomi atau aya oge gelo ti lahir kan penyakit ge kitu cenah pas diponis teh ieu naha budak alit teh seueur anu diabetes ieu mah faktor bawaan lahir. Abi ngabayangkeun kieu lamun gelo ge sami faktor bawaan lahir pan pas lahir teh nya di puskesmas eta napi di rumah sakit lain ceurik. Oa lain ceurik. Serang asareng geus. Ieu gejala ODGJ sejak lahir. Serang asareng pas lahir. Aduh. Miringan audisi lomba stand up comedy panjangnya cocok. Gitu. Jadi atau aya faktor lain. Faktor terstruktur. Kan leuwih hese ieu. Faktor struktur teh karena struktur ekonomi, karena struktur sosial, karena struktur kebijakan, karena struktur pendidikan anu tidak memadai sehingga menjadi sebab jalma teh gelo
Tapi kan ku seueurna jalma gelo engke ekonomi ge lumayan ningkat sebenarnya mah. Ya. Program-program sebagian pemerintah, permasalahan-permasalahan kota-kota besar bisa beres. Contoh ya, permasalahan sampah we nya. Kan kota-kota besar mah permasalahan sampah. Seharusnya kok koreh di sampah. Anu gelo. Sok ngorehan sampah manu gelo. Terus kan tadi teh ya abi ge mata wegah gelo teh wegah leuleumpanganana. Ayeuna lamun seueur jalmi gelo meureun seueur anu nganggo sepatu lahnya setidaknya Ya. Sampah tekstil setidaknya ada solusinya. ada solusi gitunya. Jadi aduh orang teh gelo lamun leuleumpangan teh di sendal kelecet suku coba aspal mah panas meuli sepatu jadi kan sepatu teh payu dibelian ku anu gelo jama gelo atau jama gelo mah teu mikir kitu nya. Henteu sih kenapa? Tapi bisa jadi mikir gitu. Maka kan jadi malah definisi gelona jadi lain kena. Bisa jadi definisi gelona ya di dieuna kacampuri ku ilusi-ilusi marketing misalkan eta kan bisa dibelokeun ka dinya gelona. Iya moalna naon ieu ngobrolkeun nu gelo bisi yo bisi Saya nu kasinggung. lain nu gelo emang bakal kasinggung bisi ya mah bisa ngobrolkeun nu gelo engke aya penonton anu nanya ieu nu gelo teh saha cenah. Kan kadang-kadang orang sok kieu nya dina kahirupan sehari-hari we orang teh geus sasapu geus ngepel ai kitu teh aya hayang celok we kaluhureun lantai gitu apa karangan imah ai kitu teh miceuna di dinya ini teh cek orang teh hayam teh sopan ka cida puguh geus menang ngepel teu apal apa cek ngepel teh capek cik eta anu anu gelo anu gelo teh saha anu teu sopan teh hayam atau jalma eta. Aing sok kitu. Da urusan menggerutu mah kan tingkatannya beda-beda. Kadang-kadang orang ngambek karena sinyal. Kumaha sinyal teh kerese ka cida. Ngomong sorangan kan geus biasa orang teh sebenarnya mah. Teu mimiti ngambek ka sinyal. Tepikeun ka ngambek kana nah si ieu teh barang teh dituna di dia jadi katajom. Tepikeun ka ngambek-ngambek anu tingkat tinggi anu isina teh ngomong sorangan soalna eueuh batur eueuh sasaha. Kan leheungna teh eueuh anu ngarekam. Iya. Anu ngarekam kan kegiatan sapopoe urang teh kalau lobaan mah ngomong sarangan bener gerenyam sorangan teh para rugu. Iya we. Keur main game. Aya baru anu kurang bisa geuning we. Anu panggihan gitu, nu manggi jeung jadi tim urang. Goblok. Hanya regana kan eta termasuk gelo tuh. Tak nu mun kudu dibulutkeun teh pertanyaanna, ieu kan kaitanna tadinya manajemen stres. Manajemen stres. Mungkinkah manajemen stres jeung cara kerja hirup nya anu termasuk kada lingkungan orang, keluarga misalkan faktor ekonomi dan lain sebagainya itu kan cara kerja hirup menjadi faktor utama menyebabkan eta gitu. Lamun dipikir-pikir kan kieu nya kunaon bisa dikatakan si mentalna ambruk, si mentalna runtuh. Karena lamun diibaratkeunana mental teh adalah penopang, masalah teh yang ditopang. Berarti kan masalahna leuwih berat daripada penopang kekuatan penopangna mentalna. Ya. Dalamun mentalna kuat menopang 10 ton, masalah nangan 1 kilo kan teu karasa setik-etik acan. Bisa jadi ukuran cek urang mah eta teh masalah leutik, cek batur mah eta masalah gede. Ukuranana kan ukuran penopangna. Siga ayeuna lamun abi ngangkat karung 50 kilo kan kiat keneh nya. Kalaresan ayeuna teh keur dagang beas abi teh. Sok rada ungkat angkut kena beas 25 kilo mah bisa kena di ais di pangku
lamun 50 kilo mah kudu rada dipanggul tapi kaduga keneh. Abi henteu yakin kan sok biasa ieu main game. Anu ngangkat HP seukuran teu sakilo-kilo acan dipiwara ngangkat 50 kilo. Waduh. Kan bisa jadi ambruk Ya. karena kekuatannya itu lebih kecil daripada beban nu bade di angkutna. Ya. Nah, lamun tadi urusan gara-gara ekonomi salah satu tadi oge aya keluarga. Dina ekonomi misalkan teh. Ayeuna UMR Ciamis kira-kira kan 2,5 juta lah. Upami telepat mah kamari diberlakukan di hiji Januari tehnya. Lamun telepat mah duka 2,3 eta teh 2,4 atau 2,5 abi ngan pembacaan abi 2,5 sekitar lahnya sekitar eta kirang langkung. Sedangkan ayeuna beban hidup abi wae ge anggota keluarga opatan yang abi ya sehari teh 100.000 sebulan kan butuh 3 juta. Artinya lamun ngudag kana UMR kirang keneh eta teh karak ajang konsumsi teu acan kana ngemutan hayang meser motor hayang gaduh bumi kan gitu. Bahkan aya ketidaksesuaian berarti antara kebutuhan orang dengan UMR anu ditetapkan. Leuheung buruh maya UMR keneh. Ya. UMK lahnya namina. Aya keneh eta guru aya teh standarna. Aduh. Honorarium minimal lah gitunya. HMG honorarium minimal guru. Misalkan nanti sabaraha kan teu tiasa jadi kan lebih rendah daripada UMR. Berarti tingkat ketersanana kan tiasa lebih tinggi dina bab ekonomi. Jeung seueur-seueur deui anu sanesna. Nah, sakeun aya 21.000 keluarga anu teu gaduh bumi. Ya, ieu analisisna beda ya. Analisis pemerintah seueur keluarga anu teu gaduh bumi teh berarti kurang bumina sehingga ngayakeun program perumahan rakyat, perumahan naon bae lah bersubsidi anu rata-rata setoranna teh kisaran 1 juta ka luhur. Lamun 1 juta setoranna per bulan ku UMR di Ciamis kan berat. Ya. Ya analisis abi benten sanes kirang bumi bumina mah aya kunaon seueur keneh keluarga nu teu gaduh bumi teu sanggup meserna. Lamun di Perum lamun di Palemburan teu sanggup ngabangunna. Cenah aya program Rutilahu mah kan jang rumah tidak layak huni. Jadi nu diuruskeun ku pemerintah mah zaman nu geus boga imah Teu layak. teu layak diamean. Ayeuna nu teu gaduh bumi Ya. ku setoran sakitu kan rada abot oge. Jadi deui stres eta di keluargana. Pak tupang 5 tahun Pak kawan teh. Mah itu boga imah acan hayo we ngontrak. Keheula atuh. Keheula kumaha atuh da bapana nyalse teh. Kurang nyalse kumaha? Urang mah kaca geus subuh. Balik sa geus isya. Kan eta teh jadi kurang harmonis oge di dalam keluarga teh ku model kitu teh gitu. Jeung budak yang jajan yang lawan. Sedangkan tadi UMR sakitu kan bermasalah oge. Ya. Eta kan faktor luar dirinya. Faktor luar diri eta. Nah, mungkinkah kan kieu abi ningali guru-guru honorer nu teu can diangkat. Betapa aranjeunna kuat mentalna. Ku kaayaan ekonomi tidak menentu ge masih tetap berjuang dan berdiri kan. Lamun ditinggal secara data tadi kebanyakan yang stres menuju pada kegilaan itu di usia produktif antara 18 sampai 20-an lah atau dari 20-an ke atas. Itu antara Gen Z
antara milenial. Apakah kan ya di dia tapi jadi mikir kayak komparasi di dinya ya perbedaan. Khususnya perbedaan di antar generasi. Apakah dari antar generasi ini justru yang menjadi soal itu kan masalah mentalnya letak pondasi mental itu adalah cara berpikirnya sehingga yang generasi lebih tua malah lebih kuat gitu menjalani hidup, sedangkan Gen Z sama Delabi Hilman itu gampang bisa mengeluhna gitu. Nah, abi teu waka kana ngajawab pertanyaan bieu nya. Ya. Teu waka ngerespon kana pertanyaan bieu. Justru abi kakalah ka kapikiran bieu tentang kemurahan Tuhan, kemurahan Allah. Kan tadina nama kieu jalma teh nya boga masalah ekonomi, stres. Geus tunangan terjadi kawin stres, bahkan geus rada berusia can we menang jodoh anu pas bisa oge jalan stres eta. Hayang gawe di perusahaan tertentu atau di bidang tertentu tapi teu kacapai seleksi lantu lulus oge Stres dewe. stres dewe kan gitu. Maka ku Allah diringankan bebana dengan dijadikan gelo sehingga teu boga imah, teu boga gawe, teu mikiran pabeasa, teu mikiran keluarga. Bahkan dengan kemurahan Tuhan seluruh permasalahan itu tidak menyebabkan berkerutna kening dahi, tapi bisa ditertawakan. Gitu bisa jadi itu kemurahan dari Tuhan. Kan pertanyaannya daek tidak beranugerah modal gitu orang. Nah kemarin kia kunaon orang nyebut ka zaman ulah lempangan tadi anu pakaiana kurang akur jeung urang, anu sikapna henteu akur jeung kalobaan jalma. Ya, anu cara pandangna terhadap sesuatu Sangat berbeda. Kurang disebutna gelo. Ayeuna kieu. Pedah we urang mayoritas. Kumaha lamun urang nu minoritas? Katakanlah urang datang ka lingkungan anu di mana rehabilitasi orang-orang anu dikatakan gila. Mayoritas eta jama gila. Urang datang ka dinya. Katakanlah dina hiji taman anu isina teh aya sekitar 70 jama gelo. Berarti urang adalah satu orang yang hadir ke situ, orang baru. Kan orang jadi minoritas ya. Pandangan jama gelo kabayang teh ka urang siga kumaha. Kunaon manehna ngambek ka urang? Kunaon ngaboro ngarawel? Keuheuleun. Siapa diajak ngobrol teh nyambung. Bahkan aya nu diceduhan. Mah cenah aku jeung euing cuh bisa kana teh. Baheula mah sieun pisan anu disebut diceduhan jama gelo. Aya hiji mitos ku orang tua dibangun. Namun aya nu gelo lumpat cenah bisa diceduhan. Nanti ngabayangkeun keur leutik lamun diceduhan ku jalma gelo mah nya kitu. Nularna teh melalui air liur sakeuna teh ka geloan teh. Abi tuh fokus karena ngabandingkeun, Pak. Ngabandingkeun diri sorangan. Jeung batur ya anu cek urang dia lebih kuat. Lebih sabarna lebih takaran sabarna lebih tinggi. Perbandingannya bukan pada respon insecure nya. Kan banyak ya nu boga McLaren insecure. Aduh aing boga naon ngan boga motor gitu sekali sebagainya. Kan teu kadinya. Perbandingan lebih kaki. Apa yang dia lihat itu, apa yang aku lihat, kenapa tidak sama dengan apa yang dia lihat? Mungkin ya lamun abi ieu ningali ka babaturan abi betapa sabarna
manehna jadi guru honorer. Hmm. Mungkin lamun abi berada di posisi itu, jika geus mencak-mencak entah apa yang nuku abi di naon ngaranna teh, entah komponen berpikir nu mana nuku abi teu dipake sehingga nuku dia pake dia kumanehna pake teh beda jeung nuku abi pake gitu. Hmm. Eta nu tetep ku abi terus jadi bahan pikiran teh. Hmm. Soalnya kieu lamun bertumpu terus pada naon ngaranna teh sabar dan untuk ieu mah beramal abi mah teu Ikhlas. bisa apa gitu tah. Ya. Teu bisa gitu duka kunaon. Dan nu jadi poin kajian abi ayeuna tawakal ku masih tawakal ya. Masih ada kadinya. Hmm. Kan hubungannya tetap kadinya ya. Ayeuna kieu. Lamun urusan materi we nya benda jeung hal-hal anu non materi siga perasaan, pikiran, mental eta non materi. Anu materi mah tadi batu, barbel, aya. Kunaon sulit dihadapi, kunaon menimbulkan stres, kunaon menimbulkan pusing, kunaon menimbulkan bahkan kegilaan. Karena kan tidak terakurasi orang, tidak terukur. Ayeuna kieu, urang ditinggang ku hiji beban anu beratna 50 kilo. Urang bisa mengkalkulasi daya anu ku urang kudu dimiliki, tenaga anu kudu ku urang dikaluarkeun kudu sabaraha ieu. Kaukur ku urang. Tah, contohna ngangkat gelas, ku urang setidaknya bisa diukur beban gelas itu sabaraha gram. Maka tenaga anu dikaluarkeun kudu sakumaha. Kan ketika diprediksi kurang tuh untuk langsung ngaluarkeun tenaga gede sehingga pasti kieukeun teh leuwih teuing. Tapi tepat. Lamun tenagana kurang kan jadi berat. Tapi ngepas karena terukur. Masalah itu bisa ditimbang atau henteu beratna. Ya. Karena henteu tidak terakurasi ku urang. Sehingga orang sigana ieu masalah leutik. Tenaga mental anu dikeluarkan ku urang ternyata ngan dua. Bebanna 50 kilo. Kan ti parikes mental orang teh. Eta kan anu bisa mengakurasi eta naon? Nu bisa ngukur, nu bisa menganalisa eta persoalan cara nguraina kumaha kan ilmu lain otot. Nah, lamun berhubungan jeung anu nembe eta kan tiasa diukur orientasi jalmi. Orientasi jalmi teh naha jadi jalma beunghar, naha jadi jalma kawasa, naha jadi jalma kuat, naha jadi jalma pintar, naha jadi jalma bener, bager. Lamun anu lainna eta kan bisa menimbulkan kekecewaan. Leungitna kadar sabar. Hayang beunghar teu kacapai. Hayang jadi penguasa teu kaudag. Ya. Begitupun anu lainnya. Tapi ketika menjadi tujuannya menjadi orang baik, fastabiqul khairat, ketika tidak sampai pun orang sabar. Sabar pun adalah dari kebaikan itu sendiri. Nah, ayeuna tergantung ya orang kemana orientasinya kebanyakan ayeuna. Dan awal-awal jalma aya jalma kan selalu butuh alatnya jangan bantuan hirupna. Ngameh leuwih gampang, ngameh leuwih ringan, ngameh lebih mudah, tereh. Makanya alat ti mimiti zaman purba tepikeun ka zaman industri alat nu dijieun ku jalma jang ngawakilan suku jeung leungeun hungkul nya. Erek ka sawah isi sukuna kacugak maka nyieun alas kaki. Ti mimiti tina kayu, tina kulit, tina kain rupa-rupa. Oh, handapna ayeuna nu paling enak mah handapna karet. Lamun besi mah berat teuing.
jalma hayang ngagali taneuh urusan leungeun. Hese lamun dicakar nyieun ti mimiti pacul, garpu, tepikeun ka beko, tepikeun ka bor. Alat-alat nu diciptakeun ku manusia jangan wakilan urusan suku jeung urusan leungeun. Ayeuna leumpang ti imah ka alun-alun jauh. Ti mimiti nu dijieunna delman. Heeh. Lamun di Ciamis mah aya deldomnya euy. Ya, teman domba. Delman domba. Sepeda. Tepikeun ka motor mobil. Tapi zaman kiwari kan jalma nyiptakeun hiji alat aja ngawakilan manehna mikir. Ya, benar. Sehingga berenang dina pikiran jalma teh kieu. Kan kieu nya. Dengan ayana motor suku orang jadi kurang aktivitas. Da diwakilan ku motor. Dengan ayana leungeun nyiptakeun anu ngaranna alat-alat beko, leungeun orang jadi kurang aktivitas. Ayeuna nyiptakeun jalma hiji alat anu ngaranna artificial intelligence teh AI teh aja ngawakilan mikir. Ya. Sehingga jalma mikir. Sikina aing teu kudu mikir. Da geus aya nu pangmikirkeun teh aing. Mikir. Akhirna daya pikirna kan jadi kurang terlatih. Sedangkan hal-hal anu bersifat emergensi datang ngadadak tidak terduga. Eta kan perlu aya backup di dalam diri. Alat pemecah masalah teh ya. Sehingga si hate katibanan masalahna hal-hal leutik da geus dipecah ku nu ngaranna akal. Iya biasana make AI anu aya dina HP. Can sempet nyentuh sidik jarina muka kunci. Masalahna geus datang manten. Ngejeblag kana awak. Ya wajar stresin gitu da alat teh can dihirupkeun. Oh. Gitu. Jadi aya baheula mah alat teh jang ngawakilan suku jeung leungeun. Ayeuna jang ngawakilan mikir. Apa tuh bahasa simpelna naon? Mikir goblok. Ka urang eta mobil. Nah, ieu nyambung aja ke salah satu cerita ya. Memang rada rame cerita ieu. Aya abi mah rada resepnya lamun keur ieu teh ngacaan cerita-cerita. Jadi Nasaruddin Hoja hiji mangsa lelempangan ka ditu ka dieu mawa panto mobil. Kikieu we panto mobil teh ka ditu ka dieu. Cek batur teh si Nasaruddin Hoja teh kunaon mau panto mobil. Nu lain aya anu mikir kitu tapi teu wani ngomong. Bisa jadi alasan teu purun, kararago kumaha bae. Ngan aya hiji jalma kapikiran hal anu sarua jeung boga kawani. Rada digeunggeureuhkeun lah Nasaruddin Hoja. Nasaruddin Hoja, "Ai manehna naonan tadi ka ditu ka dieu mau panto mobil?" Heuh kapanan ayeuna teh keur panas cenah. Lamun hareudang kan orang gampang tinggal mukakeun. Jendelana, kacana. Aya model kitu. Aduh. Nah. Aya hiji deui ya. Kepala galau. Aya hiji deui. Nasaruddin Hoja keur luntang-lantung siga nu pusing hareupeun imahna. Kieu siga nu keur neangan barang anu leungit. Kieu. Loba jalma nu ngalewat, ngan aya nu kapikiran nu sarua tapi teu wani nanya jeung kararagok, tapi hiji mangsa aya nu ngageunggeureukeun. Nasaruddin Hoja, "Ai maneh teh tadi kunaon ciga nu neangan barang?" "Puguh aing teh cenah keur neangan jarum." "Di mana kitu leungitna?" "Di jero di kamar." "Nahan di teanganna di dieu." Sia mah cenah. "Bego." Cik Nasaruddin Hoja, "Maneh nu bego? Gua di kamar aing mah poe." Ngotot nih. Cik saha di dieu anu bego dalam tanda kurung gelo. Siapa gelo cenah neangan teh di dieu lain di kamar pan leungit ge di kamar. Maneh nu gelo. Gua di kamar mah poe, di dieu mah caang.
Ya orang neangan ada nu caang. Eta kan maknana jero dua cerita eta bisa mewakili kegeluan. Duh. Kayak ngobrol-ngobrol, ai Pak RT ke mana? Pak RT teh nuju ulur teraraos urang. Jadi sok we cenah bade ngaronda mah. Ya. Nah, tuh kopina cenah ninyo we. Abi teh ninyo ieu teh Hilman teh ninyo kopi we tadi teh. Jeung abi nyicikeun cai nyenak ieu tadi. Ya di bakalan itu. Tos terus sama tilu hari ka pangker tos teraraos ayeuna cigana puncakna. Ya. Tangke atuh ieu kan Surabi yang gorengan seueur keneh. Itu kamam Anterkeun we. anterkeun ke Pak RT. Siap. Jeung meureunnan. Nagihan ieu perelek Mohon. cong tiluan we bagi-bagi. Ya. Kayak nu ka kidul ka kaler. Jeung wiyo abi nu ka palih wetan. Ya siap. Oke, penakna deui di dieu we. Siap. Gitu panginten pemirsa, dicukupkan sekian ya kanggo ngomongin mah. Bisi gelo. Aing susurian we ditungtung. Hatur nuhun Pak Dery. Siap. Sadayana. Nggih hilap subscribe, follow, like, share, sareng komen, diskusikeun pami aya tema-tema nu menarik nu hoyong didiskusikeun mangga di kolom komentar biasa di request. Hatur nuhun sakitu wae ti kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.